Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangudai kanca dina dongeng Sunda nu masih nyanak jejer carios nalangsa. Aturang lajengkeun deui cariosan nu kamari kasimpen. Sisarejang nuju lempang balik ka imahna tos ngalah suluh. Tuturun suluh diturunkeun. Tuluy gek diuk sisarejang dina luhureun hurunan suluh. Duh, geuning kieu nasib deui bagja awak teh. Cek garantes hate sisarejang. Yang, iya, cai heula geura, keun suluh mantep. Cek inung kolotna nggorobok ti patepasan. Terus sisarejang nguneang hudang tina diukna sup ka jero imah. Tuluy ka dapur nyokot cai. Regot cai diinum tu leungit. Rasa tuhureun dina ti korona nu memang asa kelang da puguh lempang rada jauh ti batu wulung nepi ka imahna teh. Aing mah uing teh boga rencana teh. Aya ngeureut nu jadi adi. Cek sisarejang gebeja ka inung kolotna. Nah, gitu wali maneh. Buka duit. Aya we mak. Rek muka ceng-celengan. Dari bangsa dareun mah geus kukumpul wing teh. Moal balik dagang ge sok meuli. Cek sisarejang bari terus ngojengkang ka engona. Gog cingogo tuluy nyokot ceng-celengan nu dina hanapeun dipan. Ceng-celengan nu dipupusti. Tapi da kumaha? Bagianana kudu dibuka. Tuluy ceng-celengan dipepeuskeun. Aduh, alhamdulillah geuning. Aya ieu meureungan. Sekalian ngeureut nu jadi adi mah. Cek sisarejang bari nyokotan duit nu pabalata. Keur meresan duit di luar aya nu uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ngaya uwa ka dieu. Sok atuh kalebet. Cek sisarejang bari meberkeun samak saheulai anu geus rabet da puguh jauh jeung tukang samak jeung deui dina ayana oge nu ngajual moal mata kabeuli da puguh ka ayanana. Ngaheulakeun nu leuwih penting. Gek diuk si uwana jeung kabeneran jeung wanoja peuting nu dianterkeun ku sisarejang. Geuning sareng ai, mangga tuh calik. Nuhun ah. Cek eta wanoja. Terus sisarejang init ka dapur mawa cai. Cai-caina we ya lah. Ge aya naon kitu. Asa leuwas abi mah. Cek sisarejang bari neuteup antep kana jadi uwana. Lain. Kamari teh wa teh kabejaan. Ku
Nung kolot maneh. Cenah maneh rek ngeureut nu jadi ari maneh. Meureun kudu masak jeung olah. Cek Wadada. Nya gula. Tapi ulun masakna. Keun we ku uak. Ulah hariwang masalah masak mah. Cek Wadada ngayakinkeun. Nah memang Wadada mah ahli dina masak, debuhan urut tadina digawe di restoran, bahkan boga warung nasi sorangan. Si Sarjang bungah amarwata suut, bungah ka giri-giri, bungah anu taya hinggan. Lir kagunturan madu karagragan menyan bodas. Hari-hari manehanana keur bingung saha nu rek nguruskeunana. Nah alhamdulillah lulurna datang. Syukur atuh wa. Abi ngalus bingah ye. Cek si Sarjang. Waktosna teh nyekapan kanca. Atuh mung duwe ka dieu engke urang lajengkeun deui. Paralun ampun kasuhun geuning galih nu di pamri, hapuntenna anu ditedak permios.